warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi ning Aulia Khairunisa, kawit abdi ti kelas 11 asep 4. Di dieu abdi bade nerangkeun bade maparkeun materi tentang teks biografi. Biografi teh sok disebut oge riwayat hirup. Asalna tidak kecap bio nyaeta hirup, jeung grafi nyaeta catatan atawa tulisan. Eusina ngadadarkeun riwayat hirup hiji jalma boh nuju meunang keneh atawa nu geus maot. Dimimiti brolna ka alam dunia, kumaha keleutikna, kumaha sakolana, karirna, prestasina, karyana, jeung sajabana. Struktur teks biografi dibagi jadi 3, nyaeta orientasi, kejadian penting, jeung reorientasi. Orientasi nyaeta bagian anu ngajelaskeun ngeunaan ngawanohkeun eta tokoh. Eusina gambaran awal tokoh ti ngaranna, kalahirana, sareng kasang tukang kaluargana. Kejadian penting nyaeta ngadadarkeun lalakon hirup tokoh, kayaning perjuangan, tantangan, jeung tik-tik kasuksesanana. Katilu, reorientasi nyaeta kacindekan nu eusina mangrupa hal-hal nu bisa dijadikeun contoh jeung pesan nu keur maca. Aya biografi sareng autobiografi. Lamun biografi mah nyaeta anu ditulis ku batur make pusar panitan jalma katilu. Sumberna bisa tina hasil wawancara, buku, atawa arsip. Kadua, aya autobiografi. Autobiografi mah nyaeta anu ditulis ku diri sorangan make pusar panitan jalma kahiji sarta sumberna tina pangalaman pribadi. Langkah-langkah ngadambel teks biografi diantarana: hiji, milih tokoh anu inspiratif. Kadua, ngumpulkeun data nu rek dimuat tina sababaraha sumber. Katilu, susun kerangka teks biografi. Kaopat, nyaeta terakhir, gunakeun bahasa anu nirut atawa anu menarik. Selanjutnya aya ciri-ciri teks biografi. Aya hiji, yeban ku fakta-fakta kahirupan tokoh. Kadua, ngandung pangalaman jeung capasan tokoh. Katilu, ditulis dumasar sumber nu bisa dipercaya. Terakhir nyaeta aya unsur-unsur teks biografi. Dina karangan biografi hiji jalma teh kakandung unsur-unsur nyaeta diantarana hiji, identitas pribadi, aya ngaran lengkap, lalandian atau jujuluk. Kadua, kalahiran jeung asal usul wawancara atawa keluarga. Katilu, bentuk fisik jeung pasipatan atawa karakter. Kaopat, riwayat pendidikan jeung pagaweanana. Kalima, pikiran atawa gagasan. Kagenep, karya atawa hasil gawe. Terakhir, prestasi jeung pangajeun. Sakitu wae materi pamaparan ti abdi. Kurang lebih mohon maaf, hapunten bisa aya kasalahan atawa kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.